ilahar ada kebiasaan kurang masalah orang Sunda, orang tos sakedana tos kewajibanna orang pikeun dihungkeun atrapi nedak bang dua bang jajab dua tinu janten ibu sinarang ramana supados goning orang milampah rumah tangga aya dina kenging kabagjaan kenging kabungahan birahing ieu urang alamat rumah tangga anu enggal dia menjajab pangguna tinggi janten emak sareng bapa ngajangkeun pasangan anu enggal ieu pasangan anu sakinah mawaddah tur warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Mak parantos nitih wanci nu mustari ninggal ngemangsa nulugina dina dinten ieu pisan simkuring diistrenan laksana anu diseja nambah ngarumah tangga nanging sateacana abdi milampah kahirupan nu bakal datang abdi sadaya sejak nyunut panghampura dosa inu janten emak sareng bapa emak 8 bulan lamina ngandung abdi emak teu ngaraos pusing emak teu ngaraos bingung panginten emak sing abdi salami 8 bulan dikandung abdi ngarengkelkeun janten emak tur nepi ka gubragna lahir ka alam dunia emak ngaraos bagja emak ngurus lulus nyusuan dirawat ku kabingahan diurus ku kaikhlasan dirawat dioorok dikayak ibu budak rumaos emak abdi ngaraos mengal nanging emah teu arang rumaos emak abdi deleka can bisa ulang tarima kalian dan emak emak abdi bengal emak teu ngaraos aral abdi gering emak teu ngaraos pusing emak ayeuna tunduk kana waktuna tunduk waktu anu tangtu mangsa anu rugina abdi sejak nyuhungkeun panghampura tina sagala rupa dosa kalian emak sareng bapa ayeuna abdi sareng si Aa ngeriung di balai ngungcung disaksian ku Maha Agung abdi cantiasa mulang tarima abdi hampura mah dina dinten ieu pisan abdi sedami lampah ngarumah tangga sakali deui emak abdi nyuhunkeun panghampura nyuhunkeun dijajab ku doa mugia rumah tangga abdi sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah mugia rumah tangga abdi ngengingkeun kabagjaan amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.